Bela, kumaha sih kabarna si Ahmad? Tempo aku sia ka ditu peduli mah. Urang teu boga duit udah nempona ah. Ah, sia we boga duit sama saubuk-ubuk tara boga duit eta iem. Anu mah kitu wae ngomong teh. Nyarain kitu wae maneh teh masih pamajikanana tempo ka ditu. Nempo aya urang ge parabaneun mah odah. Nya heuh sia mah moal gadak mah. Nempo, Ya, jaman Mah. jauh. Sia mah ka indung kita karunya kok boga salaki. Mana tuh dulur temponya? Dulur maneh oge. Bella. Ayu. Ayu bajana maneh sae. Bella, aya gosip. Gosip naon? Gosip hangat. Ai naon cenah ieu bae gosip banget cenah ieu. Ada gadis desa bukan Gadis desa. Iya. Kan yuk. Iya meh. Iya. Aya naon sih gadis desa? Ada di mah gadis desa ah. Aya naon sih ah budak teh? Iya. Ayu. Mana ulah sok ngomong-ngomong ka batur urang reuneuh. Oh iya emang kunaon iya ka? Yeuh si Bella teh dulurna si Ahmad. Kumaha mun nyahuan ke bebeja ka mah odah. Oh nya alus meureun lamun indung sia nyahuan mah Ya iya. ulah karunya. Dengekeun ya nya. Meuki lila meuki gede eta beukeung sia teh ya. Kumbe ke kumaha brehna we atuh. Terus sampean ulah ngomongnya ka batur ah. Komo mau sampai Bu Haji nyahuan. Dasar. Sinting sia boga masalah. Naon sih sia jeung aing? Geuleuh we ka aing si Ayu mah. Panas banget ya Allah. Bu Haji, iya nuhunnya terus di jajanan. Nya, sami-sami penting tetena sing peri doakeun mama sing hasilnya. Mama kernaonnya Bu Haji di ditu. Nya keur gawe paling ge daneng wah kieu mah beurang keneh ditu. Isuk malahan. Kangen sih ya teteh Bu Haji. Nya wayahna pasti da kangenna. Obatna non si video callan neneng. Ira sih Bu Haji video call. Nya oke urang-urang cat sugan nya mun mama Arieun ke video call langsung meureun. Yo ngomong-ngomong eta ulangan ira sakola neng. Tanya mau Bu Haji engke da asaan mah iraha meureun da aya jadwalna. Aduh ulah poho ngapalkeun nya. Bu Haji. Bu Haji Naon, Dayu? kernaon? Oh, jie gajian Bu Haji. Nya henteu ngajak jalan-jalan ieu we tah. Bu Haji. Aya gosip. Anak ges. Naon sih iya, naon sih? Iya. Aya naon sih nya eta? Itu kunaon karunya ditetarik. Oh, meni rame kitu. Bawa ya gosip hot. Iya. Yeuh Ayu, meta aya masalah naon sih jeung urang geuleuh wae ka urang teh. Masalah mana loba iem ka urang. Urang mah geuleuh wae ka maneh teh ya. Nyata kan baheula lain ayeuna. Aing mah hayang mumpuas wae ka sia teh ya. Nya barina aing yeuh aing ngeureun oge bapaan si Ahmad. Haram jadah eta mah. Sembarangan wae. Pasti ku tetangga nu lain oge maneh mah dipake. Amit-amit gitu aing nu gelo dipake ku nu lain. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi. Aku takut cintamu terbagi pada orang lain. Obat supaya gararing nahan panamun gararing mah suluhna. Aing mah dinugas teu bisa tuh dage alalaur sarieun. Ke suluh kitu nage pake suluh mah kanu sangun oge. Ulen eunah. Si Iem ka mana si Iem? Budak eta mah gadagnya. Unggal poena teh ngaladog we jeung ngaladog ampun tengan Iem sia teh Tapi ieu panas nama alus dah mencorot. Sugan galaring. Lamun galaring kan ngeunaheun kari nyokotan we kitu. Sok tereh ieu teh ya. Sok tereh ruhai seuneuna babari. Tong kudu pake cangkang kopi.
Sok bau kasaabna teh lamun pakai kacang kopi mah. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi. Aku takut cintamu terbagi pada orang lain. Mahi meureun kanu panen deui ieu. Emak, meni loba suluna emak. Euy. Tumben nareka direk naon? Kemana nya si Iem? Si Iem mah ngaladog geus. Si Sugan teh aya si Ngaladog. Iem. Eueuh ngaladog ti isuk. Euy sayang kapanggih si Iem. Coba teangan ka ditu. Si Iem mah unggal poena ge nya pagawean ngaladog we jeung Ini meni ngaladog. loba suluna kieu. Alhamdulillah. Neng mah meureunna make gas wae nya. Cobaan geura ge. Pake sulu. Nikmatan mana, Mak? Pake sulu. Oh, nikmatan pakai sulu, rasana. Rasana. Daripada di cosmos. Daripada di cosmos meunahan di dieu, di nu sulu. Kayak euy arek masak nu kieu pake nu kieu mentanya Moal mah. belul, moal. Moal belul, moal. Heeh. Nya atuh mah teh. Yang kewe ngadondahar di emaknya, Heeh. tapi ulah ayeuna mah eueuh biasana oge nya. Yang geus atuh mah nya. Heeh. Euy arek neangan si Iem. Apalagi atuh si Ima tuh aya diharap di si Di Bella, mana paling si di mana? sih? Hah? Ulin ka saha? Teu nyaho teuing si eta mah pan tukang ngaladog jadi di mana-mana Ngaladog ulina. wae padahal Heeh. euy teh hayang kapanggih si Iem mah. Heeh, nam ka ditu teangan. Di dieu Yang mah geus ya, eueuh. Nya? Heeh, hayu. Ayo, Assalamualaikum. Salam. Kitu-kitu ge si ieu mah ulina ge jeung nu beunghar tuh. Heeh. Ambe babari diinjeu mana. Kamana si Ayu teh kenceng banget lompatna awewe ge. Waji, Aya biang gosip. ya Naon? budak teh tadi. Si Ayu jeung si Iem liwat henteu. Oh, puguh nempo. Tadi Enak sih, Be. dibetot-betot wae ku si eta ku si Iem cenah aya anu gadis desa kitu kunaon sih? Nya puguh teh nyaho tadi kayak ditu bisik-bisik wae kuat di jewang deui. Mana ulina jeung Bu Haji kades sia dipujakeun sia. Moalnya tehnya. Coba itu di jajanan geus di Alfamidi. Oh nyaho atuh. Ulah daek jeung Bu Haji kades sia maneh lamun dibere daang tong daek nya. Daek lah orang ngambung di beredang ku mana. Buset. Teu Mamane dah. loba hutangna nya mangkat ka Saudi. Oh bisa wae Loba teh. hutangna. Ah iri. Ih, nyambung apiraku iri urang ka Saudi, urang mah di dieu guys, salah. Bohong teh sirik eta teh sirik beuh sing kapiheulaan Mana beunghar. deket Bu Haji sia. Sing kapiheulaan beunghar. Bu Haji mah magahan wae. So, gua cuman mana di Saudi di ditu aing kudu iri. Hey. Tungguan. Iem arek naon sih Iem? Iem arek naon Iem? Iem arek naon Iem? Cicing, dirinya. Iem bukakan Iem, tolong, Iem. Tuh mantang korak si Ayu mah kudu ditalian ku aing. Nya kitu wae ka aing teh geuleuh nyewa wae. Aing salah naon padahal mah baheula salakina ku aing direbut oge. Da kitu oge kan geus putus jeung manehna. Hei. Ngaganggu we kahirupan aing wajar teh anak jada, anak haram. Ieu mah anak si Ahmad. Iya habis dari mana? Sebel ka si Ayu tadi Kenapa sih si Ayu bertingkah lagi ya? ngerjain we urang. Nih Uis tadi nyariin Iem ke rumah, kata Mauda Arek lagi naon main si ke depan. Ois? Ah, Ih, kamu kan lagi hamil. coba tuh ngadengin atau beras tinggi hamilna. Nyamol kadengen. Ya tuh Iem. Nah, Kan lain. kita cuma kita berdua. Cuk saha tadi anu modal tuh liwat. Nih teh lain. Oh, mematongkan. Aduh ya Allah. Ois mau kemana sih? Ya, jalan yuk. Ayo Arek eta meuli rujak moal. ayo. Biasanya seger. Yan! Kamana sih? Gak ada gak sakadi ge bawa pesing. Cokok banget tuh anak tuh induk. Yan! Mana sih? Mauda? Mana sih? Nah si Bella, Mana si Iem? ya si Iem mah ngaladog. Wadag si Iem mah tuh, ayeuna pasti aja si Ayu.
Masih Mana nama pasea. Masa ngurus naon di wae masalah naon di wae si Bella. Tuh, itu nyaho. Apal si Iyam, si Iyam ngusik wae. Usia dipisahkeun, nah pisahkeun. Boe, geus Emang parolot. capek karolot-karolot pasea keneh wae. Nya merebutkeun naon mah. Geus we asal aya si Ayu di lembur kayak kitu pasea wae. Ya ulah sok nyalahkeun si Ayu, pugu anu hese mah si Iyam anu biang nama biang keladi. Nyalahkeun wae si Ayu. Nyaho teh sia masalah naon Bella? Teu nyaho, gadis-gadis desa kitu. Ah, Gadis desa nanaonan. nya pak but omong bukan Nah, eta meureunnan kasaingan si Ayu pada si Iem geulis. Gol si mana? Gol serge si Ayu mah balik ti Taiwan. Itu mah lumayan. Si Ayu mah awak ge bodas pangawakana ge alus. Emang si Iem goneuk hideung Di mana ayeuna kitu? Teu nyaho tangan tuh ka ditu tuh. Pisahkeun ka ditu aya geus sorean ngaladenana. Mau udah mah kitu ngokolotan wae anak sia. Nu ngkolotan saha? Aing mah ngabela anu bener, mana nu bener? Ku aing dibela. Ari nu salah mah nya salah. Nya pugu si Iem salah wae. Ka ditu tuh teh yang tuh boga anak teh tuh rese banget. Terus menguruskeun aing mah pas ya jor gelut-gelut sugan Itu marulu. Dengekeun teh pusing da. Alah, kamarana si jelema teh. Iya, mana mah jahat pisan ka urang teh awas ya ku aing balas dendam. Tolong. Ayu, Bella, mana kunaon? Bella, tolong ieu buru. Ih, mana pegel kieu aduh. Mana kunaon? Ayu hudang. Mana Si kunaon? Si Iem urang di talian di dia. Kunaon sih masalahna geuning bisa ditalian di tangkal cau. Pokoknya kurang dicaritakeun he buru ka dia. Ayu kunaon si Ayu? Ih, Ya Bella, si Iem teh reuneuh. kusaha? Aku dulur maneh mah. Kawin kakak kedua bulan manya reuneuh ku anak jin eta mah jin tomang. Teu nyaho teuing, mentak manehna ngajagaan urang supaya urang ulah ngomong ka sasaha. Tadi teh manehna nalian urang. Ya kamu teu ngomong mah manehna biki dia biki gede beuteungna. Oh, udah gitu nyahuan Bella, Pas bejaan. kitu geuningannya Ayeuna manehna sumutanya reuneuh sekitaran 2 bulanan. di tes can. Teu nyaho teuing. Hamil ge meul aya vitaminan manehna mah. Aduh, nih araratul Geus kaditu maneh mandi ayeuna mah. Kaditu mandi, kaditu. Oh, suku yang dikerjain deh sih. Oh, Pokoknya siapa orang sih? bebeja kamu udah Bege danas we. bere danas. Supaya ke gua. Gua mah teu percaya Si Iem bener ku si Ahmad Ya orang gitu percaya tadi namanya besingku tetangga teh pan maneh nama atel kasas. Yeuh, ayu manehna mah kawin 7 kali kita geuneuh-geuneuh. Nya heuh mantak ge. Maneh kawin 3 kali teu geuneuh. Orang nya orang pan di KB. Orang hayang orang boga anak riweuh boga anak teh. Soalnya kayak awak orang teu kajaga lamun boga. Kelek maneh bau banget ya. Hah? Maneh make deodoran. Ieu na. Make. Ini beri bau maneh hangit. Urang pohoan tadi teu bohong teu make urang. Mah gelis-gelis ya geuningan Teu nyahuan maneh mah urang dodora menang ti Amerika. Tuh, ayeuna urang bara poe meureun nya bara minggu kitunya di lembur kuat hideung deui urang di Amerika mah nya ku salaki. Ayeuna mah mau loba omongnya manehnya. Heeh. Tah, ayeuna ieu gosip hangat Bella kudu disebarkeun gosip ieu. Nya urek Mandela ratul banget ih. Gelis-gelis kelekna meni bau. Ngomong ka salon wae. Terus ayeuna mah enek bebeja ka maodang ke Ararek moal. Salan. Potong rambut. Sama ting karembat. Ararek moal. Kamarana manusiatnya mana sarapi Aduh, sarapi banget. Si mah gadag. Can burit, can balik. Nanaonan mah ngaladog teh beki-beki teuing. Ieu mending geus garing kieu. Ode. Arek naon si sia ka Arek dia? karimbat moal. Suka naik di karimbat, Mak. Moal. Gratis. Apa? Papakeanana. Ampun tingan. Ya kan model anyar, Mak. Kos di Jakarta. Iya, dengekeun ya ka dia ge. Dengekeun emahnya, sia teh lalaki. Lalaki, sia teh ulah papakean kos sia ampun tingan ni ararijid kieu. Mama gitu banget kok, Win. Teh, Moal aku. Salon keliling.
Nih can bebenang. Ya moal sarno. Ya batur ge pira ku arek di pondokan wae bukna. Mah tuh di Karimbat. Moal Di Karimbat mah sih mah. Hai garate. sopan sia teh Karunya ya anak wing can nyusu. Ini papakean koski ampun coba tadi. Anak sasi sia teh. Wing aslina kan itu di dekat stasiun. Asli orang dia. Sanes. Orang mana? Orang itu si stasiun. Stasiun. Mm. Mesti Gelis teu mak wing. kasep tuh, kasep tinggal. Mama matur gawe. Eta busti bedak siap nih kuat kandel gitu. Aran sia saha? Amel tapi hari penting mah Anton. Berarti ngaran asli sia Anto. Mesti. Ayo arek mall sih di Kariting. Kamu kadi urang ngobrol aja mah. Ayo. Alah Kadi jang. Aduh, ujang-ujang wae eneh. Ngapa sih laki teu hidang. Heeh, Darcan. Tinta. Tinta. Naon tinta teh? Can. Encan kitu mah. Ya dengekeun ari ngawangkok jeung kolot ulah sok bahasa kos kitu. Tinta ada tanya capung ke Panasonic Nah, eta teh. Tinta Dutrek. Naon eta teh ngarti mama. Boga duit. Boga duit, teu gablek duit gitu nah. Ek di ieu mall di Moal. Kan ek di Karimbat, Mak. Teu hidang. Karimbat. Hai, Aku ubana. ari sia eta teu sopan-sopan teh si kakolot. Ye. Aduh, arek mall sih, Mak. Moal, anggus mah 10.000. maka kira itu sia mah di bageran ku aing mah teu sopan. Muka-muka kun ciplo aing. Nunggu saya ke Panasonic capcus. Nam ka ditu sabaraha deuteng teu ngarti aing ngomongna oge. Budeg coli Cuma dah. ka Bandung geureuh ge. Nya borobat si kos kieu geus lalaki mah teu kos kieu teh hidang. Eta, ye gayana ulah kieu. Geulis bae coba nama. Sarua mah bobogana jeung aing beda teh hidang. Aing mah apem sama naon teh cau. Cau bonteng peot. Udinda aku mau ke Sindang. Capcus ma edoh. Ma Ma oda. Aing garek neangan si ieu geus kolot. Geus kolot. Geus burit can balik keneh wae. Yan, kemana si Siam teh ampun tengan Ih, ayo. Bubu mana geus di mana sih? Ya Allah. Nyaho teh urang ya disiksa ku si Iem dikieukeun tah di tatangkalan. Dikumahakeun di mana? Oh, penganiayaan berarti. Urang nyaho. Bubu mana kamari nulungan si Iem kan? Ya nulungan Urang karunya. geus bung berteman jeung maneh deui, Bubu. Kok kos gitu juga budak leutik geuningan. Nyaho pan ayeuna si Iem reuneuh. Nyaho. Ya, enggeus ayeuna mah beja-bejakeun we ka kolotna ka ditu. Hanya teu meunang kos gitu. Batu teh boga privasi ayu karunya. Kuat araratul urang ieu tadi dibekep Ya dikieu. tudaan ge ayu mah jahat si kamari cenah nonjok etanya bateungna si ayu si itunya si Iem. Kita kaguguran. Kita menang kos gitu eta teh nyaho teh anu anak yang di dalam kandungan kan itu kan ada arwahnya. Padahal geus tong ditulungan Bubu ambe moda. Teu meunang dosa sarua jeung maehan jelma. Nyaho teh ayu. Urang ayeuna mah jeung mana lain babaturan deui Bubu. Ih si ayu mah kos kitu ngadosa wae budak teh jelma teh nya. Cabrak wae. Kamana ulina meurinan si Wartiam teh Yam. Udah. Ayo. Bere-bere ku si Yam teh, si Yam. Aya gosip. Entah aing mah geus teu penting ngagosip aing mah geus kolot bela ulah sok ngajakan aing ngagosip. Pak Oda ngaranna sa Imah jeung si Iem teh nyaho. Si Iem ngandeg. Si Iem ngandeg. Ngandeg jeung si Ayu ge. Tadi teh naon si Ayu lawan ngomong. Ngada-ngada wae sih. Nya ada we ente ka tempo pangawakan cangkeng meuni lempeng. Udah ka mana wae? Bela kamari teh manehna hayang rujak, hayang jeruk. Tah geus Agustusan jeung we Seul. Sering banget manehna di imah ongkek-ongkekan wae. Ya pira ku asup angin unggal poe. Tapi mana cek sa Bela? Cek si Ayu Tanya we ka si Ayu deui bisi teu percaya Nyaho anakna reunuh lain mah dibawa ka bidan di tespek malah diantep. Si Iem reuneuh. Geuningan teu ngomong ka aing nya budak teh. Yam! Mana sih budak teh? Yam!
Mah kunaon sih kok setrikaan wae ah. Yam. Jujur sia kaing. Jujur kunaon mah teh ah. Siaranah nya. Reuna ku ku ucing. Cenah cek si Bella siaranah. Biang gosip di denge mama. Tapi sok bener we si Bella mah. Hei, Nya lamun reuneuh teu naon ieu mah alhamdulillah. reuna ku si mah. Nya ku si Ahmad ku sadai. Si Ahmad Awa di penjara. Ya terus si sadai ku tetangga. Si amit-amit, jor we. Ulah sok ada omongan batur mak. Ye ieu we, dahar. Bener, jujur atuh ieu ka emak ya. Jujur mama ah. Ya lamun reuneuh teu naon ieu. Lamun mah kacir main gendut. Mana teu? Urang kabidan hayu urang tespek ieu. Arek naon? Pokoknya tespek. Mau we tespek bolna. Pedang. Sia mana nanti. Usah, mama ada yang omongan batur ya si Bella teh tiba lagi tukang gosip mak ulah sok di denge. Ya tapi aya bener na oge si Bella. Si Bella di denge we mama ah. Pan apal jelema eta. Tuh tempo cangkeng na oge ieu geus eueuhan ieu. Apa dahare mah sampai 4 kali. Nya gendut meureun dahar wae mak mate. Keur pan kapergokan ku aing seukeur utah-utahan wae ya. Asup angin, mak asup angin. Terus hayang ieu jeruk. Ku aing dibalikan jeruk. Ya emang kunaon dan Nya eta tandana nu ngidam. tanda-tanda kekuasaan eta mah maaf mun bisa banget. Ah, sanu keur-keureun ah. Geus mah gerang ejo ka ditu lah. Mejo aing geus peren. Duh mau ing hayang ya Tah geuningan. hayang pai selundu mah di mana. Heeh, di Surawangan teh mah meureun mah. Ah. Iam jujur ka aing iam, lamun meureun sih lamun hayang nana ku aing dipangneangankeun beureunan kitu. Iam jujur ka emak tuh iam. Ya. Mana Pak? Mama. Geger tanya. Geger. Oke. Serius. Bella. Naon ah yam ah. Mana heula we dua teks mana heula. Ah, ya teu bisa. Action. Si anjing. Aku gue. Ini mana ih. Ju, mana ulah sok ngomong-ngomong. Oh iya mang kunaon. Eta teh si Bella teh duruna si Ahmad. Ya kembe supaya manehna nyahuan. Teh kumaha lamun bebe teh ka ma urang ka ma odah. Ya kembe alus. Ya dengekeun iam, lamun maneh reuneuh sampai lila ge sampai enggeus. Sampai mikir lila mikir gede. Mikir lila maki gede. Mikir gede kitu we. Aing mah geuleuh wae ka sia teh iam tiba heula. Nya bareto eta mah urusan baheula, beda di jeung ayeuna. Mikir we ka sia teh. Aing sarua. Yo aing mah reuneuh oge ya aya bapaan, reuneuh jadah. Jadak. Si Ahmad aing mah reuneuh oge. Oh, gitu.